lebaran 10 poe deui. Nu marudik teu menang balik. Mangkat can menang baju lebaran deui. Kumaha nya? Ojek sepi. Si mamah mau nyin gorengan atuh kieu kaya mah. Duh. Mau ujang ojek kitu teh nya, tapi can nempo-nempo. Lebarannya sohon itu lagi pada lebaran. Munjar. Ngojek nih. Santai dia di toko Wah, leuh ngatuh geus narik. dari di toko. Oh, itu balik euy. Goreng juga euy. Goreng. Beukeun bae. Manis tarik can. Can sidik. Urang geula lah. Mana make padeuri? Panari mana mah pangabutuh. Urang makan apa pangabutuh? Sarua bae lo bapak ngebutuh komo dek deket lebaran. Beda. Ai mana mah pan teu boga budak. Ai urang makan loba budak nauge. Tuh inung urang ngadat nu teu nyeun gorengan mau nyeun gorengan meureun. Beukeun bae. Alhamdulillah. Bumi Kang. Atur nuhun Kangnya. Siap Kang. Ayo tuh Kang, kalebet heula. Mangga Kayak Kang. urang ngopi-ngopi heula. Sonten Kang bade ieu heula yang muter heula Mun sing laris ya. Mun. Dah. Kita balik. Abi yo, karek dieu. Syukur we atuh Dang. Damang. Cah, Kang. Alhamdulillah. Ya balik ke Bandung Kang. Jadi teu bisa mudik, bajana teu bisa mudik cenah. Kayak tanggal 9. Nah, Dang menekan ojek online padahal jemput we ku urang. Mana mah make jeung kana ojek online itu. Darus Mang Jang, ari kana ojek online mah murah. Sarua. Sarua kana urang ge murah maneh teh. Tinggal telepon atuh make jeung kana ojek online maneh teh. Geus we lah nu geus mah keun iraha deui mah teu ka Mang Ujang. Urang udah balik atuh cara rape sok Sok. iya. Sok. Wah, itu Mang Jang. Wah, nah itu mah jalur pagomongnya. Nyokot muatan bikin euy. Sigan mah itu nya. Tarik itu. Ayo balik. Ayo balik ke mana tuh? Tuh, yang ngompol itu. Kuat lah. Hayang ngompol ah, kuat. Gimana nya? Nah, gitu aja. Gabut kieu nu ngabubur itu ah. Kayak itu kaki dua rame. Ieu puasa seberapa deui cenah? 17 deui sana mah. Nya 17 cenah. Aslina. Teuing 12 kitu teuing 11. Mana motor mana aya wah? Kan di servis. Aing mah euy. Tapi hese ini mah. Ojek aya ojek. Jauh. Kudu kaki dua. Tah, ieu alhamdulillah untung teh. Di zaman ayeuna mah bisa serba pake naon ngaranna teh smartphone. Kumaha eta ngamanfaatkeun Serba canggih ayeuna mah. Ayeuna mah tinggal misalkan klik HP nya. Ayeuna misalkan orang butuh ojek, kari buka aplikasina, Slack. Tah, langsung kan aya. Tinggal klik ge nya. Nu ayeuna mah cara misalkan pilih non kumaha tah lamun eta hayang urang ke alamat anu tertentu misalkan di dia rek ka Cilegong nya. Kari tulis di dia. Start langsung. Oh. Misalkan Cilegong. Tinggal klik we nu. Ya, geus bere. Alah, nah, geus ge lah, kemplong. Alah, sada euy. Wah, ya orderan ieu mah. Alhamdulillah. Aya hiji deui lah. Wah, langsung ieu mah, kudu langsung ieu mah buru-buru. Cut nyerila ojek online teh euy, bobo nyokot muatan nih. Sebenarnya siksa tuh mah di mah kitu euy. Nyokot muatan orang pari. Itu ayo orang berikan. Ini mah teman. Wah, euy, jot. Dia mah itu daguan jod. Iya, dagoannya. Daguan lah. Bakal ngaliwat. Ngaliwat ke jod.
Angkeun motorna pegang euy. Ya Jod, lamun katingali mau muatan orang pegat, lamun teu mau muatan bae antep Jod. Heeh, alus aya kitu mah. Heeh, kurang dagoan aya nya di dieu. Heeh. Sareng Kang Nang. Nuhun Kang. Anu bade ka Cilegon da. Nuhun. Oh, nuhun hayu atuh. Siap. Nya no. Oh, stop Kang. Di dia oke. Canggihnya bener. Ayo turun lagi orang. Sok ah. Di mana ayo? Moal lah. Nah. Siap sama. Aya itu bisnis. Sok katanya. Oh. Siap. Terlatih ya Kang, jalannya soalnya ekstrim kieu ya. Mohon lah, Kang ya tuh. Para laut Kang kan. Siap. Alhamdulillah, Kang. Ya, ayo mau ujungnya. Wah, itu Mang Jang. Beuduk ngabonseng. Mana Jod? Ah, Jod. Wah, penumpang nih Jod. Heeh. Berangkat Jod. Kajot. Turun. Naon Kang, naon? Naon ieu Kang? Naon? Naon Kang ieu? Sok pereman. Tok turun. Aya naon yuk? Aya naon? Naon ieu muatan Tiraha ieu di bawah. ojek online ka dieu. Ojek online mah teu meunah teu menang muatan di dieu boga wilayah. Di dieu aya Sok Jod apa Jod? ojek Iya. persoalan. Ningali ieu. Amang we ka dieu, Kang. Amang kumaha ieu Oh, mau muatan tadi geus ngadengkeun muatan. bener ieu. Saya deui Kang HP aduh. Lain Stasiun aya naon ieu nih tadi? Wah, Jod. naon? Wah, pos atuh para lugu, Jod. Oh, jeung bulan puasa jeung naon ieu. Mang nuhun, Mang. Ukurannya. Ieu mana foto teu para lugu jeung bulan puasa bulan naon. Coba lagi ah. Bawa. Kumaha ieu? Urang hajar we. Sabar, Kang. Sabar, Teu apal urang saha. Oh, Jod, suruh Jod. Aya tuh kan ulah kieu Kang ieu teh jaket teh nang meulik ieu kieu ge. Pasina akang jaketna butuh. Selain orang. Lain kitu Kang. Ieu mah Heeh, kumaha? abi teh milari Citak Jod, tuman Jod. milari rezeki Kang. Citak. Sok hayang kumaha ieu na? Yo wet Kang, urang balap we break abi heueuh. Lamun kabreak abi sok mere motor tah. Satu Jod teh Jod. Eta kayu lah. Bener, Jod. Mana bat satu juga mun kabur si Jod. Moal. Apal mana Rossi? Apa? Apa mana terus sih? Pembalap eta. Pembalap eta teh si Rosi teh. Oh gitu. Heeh. Mana Apa? kasieun mana? Itu kesian, ayo ah. Ayo atuh. Erek moal. Ayo aya kawan ni mayu, aya kawan ni mayu. Ayo ha. Balap urang balap. Ayo balap, ayo. Gaya wae Jod. Keberik euy, Mas. Pedal deh. Mana Jod? Kan iya atuh. Aduh,